mitra nu sami hadirnya dongeng pas sore si toleng tewang teras gendenya lanjutan nu kamari gitunya. Nya wang teras ke nyaritakeun Bah Eod nya malum geus kolot gitunya Bah Eod teh. Sagara teh kata lempoh yang geus besok keturum parampa sok diberan ku incun awae gitunya. Jawa langsung caritakeun nya ka Bah Eod. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, geus kolot. Segala kala sebelek bek boson. Jeung di tetempuan geus teu kadeuleu. Dangge geus teu patingeunah baheula keur ngora cukup ku 3 piring daang teh geus kolot saboboko kurang keneh. Allahu Akbar, mana cai teh yang minum teu kadeuleu. Jeung di mana nina eta cai dina muk. Ini kosong si akar si ini teh goblok cing kosong si toleh sia deun cai unang kosong. Allahu Akbar. Jeung hujan ngagebret gini ya duh aing kumaha wae. Dirisakeun geus teu kaduga leumpang. Cokor ge geus 3 jeung iteuk. Pemirsa teu kitu teh liwat bejang Hasim jam 5.40 teh ini ka mah ka sawah mun kitu ge nya. Katempoeun eta teh ku Bah Eod. Itu sih gajang yang Hasim. Jang Hasim itu salah neuleuh aing Jang Hasim. Naon ki geuning maneh eta kemana ieu menyut bacul. Ka sawah ki ngabobor-bobor sawah. Isukan rek nyamut pan. Syukur kade pangrisakeun sawah aginya nu sarorog. Loba sawah kita ieu da agi mah da ieu sawah mah deunguyang da campur jeung nu batur. Orang ngomongkeun sabatur teh sawah kieu nu mana dirisakeun ka beurang ya. Da anu pangtongohna geuning anu 4 kotak nu katongoheun sawah di Kecaujang. Heeh eta nu batur kadenya. Anu aki mana? Tah anu lebakeun anu 12 kotak. Eta nu batur keneh. Anu aki mana atuh ki? Tah anu aki manusia potong pangjuruna geuning sesanga jualan eta teh. Wah kitu mah kitu poge keur atuh nya ge jang kade nya bobor-bobornya jangnya. Sawah teu kuat aki teu kuat leumpang. Aduh. Ngaduguan budak can mantok kene si toleng sakola itu karunya budak teh sakola geuna pasir lempang teh ke sakola. Ini sekarang ini isuk balik ka itu jam 1 jam sabar sakolana di dituna. Udah jauh udah buborong pai leuweung tilu pasir teh pikiran karunya budak teh. Kadang kameur mah teu naek tina sakolana teh kunaon teh budak keburangan meureun. Geuna paduli teuing lah. Itu jadi pikiran mending eta mantap besok buri tuh hae Allahu Akbar. Kemana nina ieu? Nina. Naon? Sia tu buru kadea lo aing maneh kunaon ka aing sok ngantepan aing minum. Tadi minum complong geuning saat teh teu dicaian. Oh, atuh nyokot ku sorangan ida kunaon hayu bodo teh kabadega. Sok kitu aing maneh teh cirahayangna baheula ka aing geuning ngora aing geuning meureun nyaho maneh. Maneh ke teu nyusul-nyusul ka aing geuning melantalata yang dikawin ku aing. Ya kitu teh baheula da masih teu hayang. Ayeuna sia kok bagus teu hayang ieu teh. Geuning kitu sia ngomong-ngomong atuh teu bola ngora sia. Melan ka ketrok sia aing ka dapur. Udah aing mah tanya tulin ke aki. Sia kado nyatu berendah nya. In bogoh ka aing. Uburan bisa aing hayang minum ini hayang nyatu dia. In akene teh pai si lubang. Nu meunang si toleng toh kali mah tebek akal kitu dang. Pas gedang kitu nu katrok kali teh pemirsa. Nu trok teh si toleng budak ngageuring datang. Ki. Amana sia kitu boga pandokon ditulakan. Bukan ini aja budak geuring karak balik sakola. Karunya teuing ieu geus 6:30 karak balik peuting meureun nya. Asup pas si toleng teh kayaknya teh ganti baju pemirsa.
maneh kunaon sok burit-burit teuing taki kapegat caah untung anu montaskeun karunya teuing budak teh aing doma acan diampikeun dipipir ampikeun jang manya ke ampikeun jeung bisia bisi ditajong terus si toleng tuturubun pamirsa ngampikeun doma harita teh tah kitunya pamirsa atau selasa kitulanya anjing wang teraskeun deui